Serius Naon sih Neng? perih banget hati teh kan. Perih. Perih mah diobaran hate mah. Serius kan. Serius kan, Cari tahu ke aku. Cerita naon. Sok sok blak 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 blak. Naon nih? Asku reuas ya. Naon? Kang, Naon Neng? Neng tadi jodohkan ke bapak. Jodohkeun ka akang lain. Sama. Saha Tuh ingat udah kolot gitu batuanna. Cenah abang usaha anu loba. Cenah mah loba kebona. Terus akang kumaha tuh Neng? Nya aneng mah tetep ka akang, sayang ka akang, nya ka akang. Tapi Neng teu kabita ku beungharna eta si nu dijodohkeun. Henteu Kang, Neng mah ukur nya anak ka akang hungkul. Terus serius gini, serius abang Neng teh anak ka akang hungkul. Masalah cinta mah nuturkeun Neng. Anu penting mah akang mah sabenerna mah teu ridho, teu rela. Tapi da kumaha ari keluarga ngadukung ka itu, ka akang mah bakal balangsak meureun. Kumaha deui? Tapi bawa balangsa dibawa ke bumi ge Neng mah tetepna cintana sayangna ka akang hungkul. Juragan tong keureuy wae tukang serius Neng teh ih. Pret. Bohong eta teh Neng. Ieu nyaho. Irit jeung akang bakal balangsak. Ari jeung itu mah meureun hayang mobil, hayang imah, hayang emas, hayang mah sagala-gala ge bisa dilaksanakeun ari jeung akang ngaku ukur ngandalkeun cinta. Teu zaman ayeuna mah Neng. Kumaha tuh da hayang keluarga Neng kitu. Akang menuturkeun we bari jeung teu ridho ge. Jadi akang ikhlas ridho Neng jeung itu. Ikhlas, ridho keur korban merdeka. Ieu kumaha ayeuna si kadang sebenarnya ka akang. Tok blak-blakan. Tong di dinding kelir sindang siloka. Nya Neng mah serius sayang ka akang, nya ka akang. Saena Neng nanya ka akang. Akang teh bener serius henteu ka Neng. Bogo apa henteu sih anu bener mah Kang? Ari Neng, Ari Neng mah bogo pisan ka akang. sumpe lu. Teureun wae gerak Kang, serius ih. Akang masuk teureun wae. Tebak. Ceuk budak ngora ayeuna teh mah. Kau ibaratkan garpu, aku jadi sendoknya. Tah, anu dicalonkeun ku bapak Neng teh sambelna. Ya heueuh, tak cinta aku moal goyang. Tetep Akang mau meuni tega ngajak teh. naon Ini gitu. bobogohan teh meuni di makam kos kieu. Nah, ngerti buktina akan cara boga duit. Batur mah ka taman bunga. Batur mah ka taman impian Jaya Ancol. Urang mah di taman kuburan we Neng. Bari nek nyangan tempat di deui. Ih, meuni tega ieu mah bobogohan meuni di makam teu eta pisan. Atuh mah di taman. Lain apal teh nu hiji deuna keur saha? Keur saha tuh? Tah anu dicalonkeun ku bapak Neng. Bakal di ayana. Oh, heueuh. Kang. Heueuh eta tuh. Ya heueuh. Akang ridho Neng teh. Dikawinkeun ku bapak kanu kitu, kanu kolot kitu, nu goreng katut kitu Kang. Taman tergantung sampai kesalahan. Akan mula-mula ari Neng dipaksa ku kolot keur ngabuktikeun ngabagiakeun kolot mah akang teu bisa kumaha Neng. Nah, geus ari kitu mah, mun akang ridho Neng kawin jeung itu. Tapi Neng minta syarat ke akang. Naon syaratna? Yes. Yes. Hayang. Sanes itu Bang. Bakak. Sanes eta. Di saat Neng kawin jeung eta, akang kudu datang. Akang kudu aya di saat Neng kawin jeung eta. Ya kan curi kudu Neng. Dari akang ridho ikhlas Neng kawin jeung eta, akang kudu datang. Neng hayang ningali akang. Insyaallah. Insyaallah. Serius akang datang ya? Insyaallah. Insyaallah. Neng teh ridho sama akang. Kudu kawin jeung itu. Insyaallah. Kudu datang janji akang kudu janji. Janji. Yang geus atuh Kang, Neng arek uing, Neng hampura. Ari akang ridho mah, Neng jeung itu, Neng hampura Kang. Di hampura Neng. Kang. Nya ah ka Kang. Kan hayang ngesan Neng.
Akang, Neng Uwi. Kade. Nasib. Itu as gini. Itu as gini gede. Mabrek nawe. Salah tadi. Oh iyalah, hirup dipercaya ku masyarakat jadi amil. Terus 8 tahun jadi amil, ngawinkeun wae jelema. Tapi ayeuna geus bara bulan mun eueuh nu kawin. Karasa ieu teh da amil manaon deui atuh. Napakahna ladang tieun nu ngawinkeun. Da moal nu ngajuru mah di amilan meureunan. Da kawin-kawinna ayeuna minggu gila can anu daftar aya sakla nu rek kawin 5 bulan deui ka hareup soba nya kumaha atuh beureunan urang rezeki teh jauh kene orang nempuan ieu daftar anu arek kawin sakapeung masuk ngarasulah tapi lamun ngarasulah beureunan teu narima karena kesyukuran karena kenikmatan teu syukur nikmat tapi lah sugan weh aya nu rek daftar kawin ka urang poe ieu ieu aya ke bulan Oktober tanggal 17 alah 5 bulan deui iyo aya deui nu daftar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mangga kalebet. Naon gegereun we pamil? Nyalain gegerendeng jang. Nya biasa weh. Pamil teh ya ayeuna teh keur susah. Susah kunaon? Nya sorangan ku maneh. Amil ladang ati mana boga gaji henteu pan. Lamun aya nu ngawinkeun karak boga rejeki amil mah tuh. Kan biasanya sok menang gaji lain amil mah. Jang ayeuna mah bapak teh digaji ngukur ngandalkeun unggul tinu kawin. Lain aya nu maot, lamun anu maot nya paling ge mun geus tujuna karak menang rejekinya da. Kagarek menang beas. Karak menang beas. Uing teh yeuh lain motong cari teh. Kudu motong carita wae. Hari maneh saha? Uing? Hati tahan. Uing bujangna juragan complong. Bujangna juragan complong anu di pengkolan teh ya imahna. Nya. Anu balonganna gede geuningan. Heueuh. Sia deket-deket teuing atuh. Oke mun anak batan, anak bayawak. Nya lain yo. Bapak mah heueuh eta. Heueuh juragan complong. Eta aya keneh hirup keneh. Nya hirup jeung sapae. Anu pasar si bareto. Pamajikanana. Pamajikanana. Ai juragan complong mah aya keneh. Aya. Eta teh arek ngawinkeun pamil. Naon? Buset deh. Teman-teman teuing adituana tuh mending lamun teu bau bayawak mah. Da aing tas bupak meureunnan. Uing teh katitahan. Juragan complong cenah ngedaftarkeun. Mana arek hajat? Arek hajat? Arek ngawinkeun? Eta budak nang anu leutik teh anu bareto leutik? Heueuh anu sok diais ku uing bareto. Anu geus gede. Geus kieu. Arek kawin? Heuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Eta amil. Kulon. Emang kunaon sih nyebut ngageledak kitu nyebut eta? Nya abah keur ngalamun teu boga duit. Keur nguan rek daftar aya urusan ujang aduh dikacor maneh euy aduh teuing. Nemen-nemen teh. Sok catetkeun yeuna tanggalna. Kelajang. Ujang teh meureun nyemah meureunan kudu disuguhan. Nyaho saya mah kudu disuguhan. Aduh ampun ting. Umi. Cobi cai ka dieu. Umi asin, umi baseuh. Sia. Cumi eta mah. Dong umi, tah ieu umi. Tah sok. Ayo sok bisi-bisi arek minum maneh. Ieu umina? Heeh. Gusti eta umi meuni rorongkong hungkul. Sia, apa majikan batur teh kitu-kitu ge satya.
Uyuhannya pamaji, uyuhannya pamajian apa betah jeung amil kaos kieu. Oh, ari sia emang aing kunaon? Amil barang sak pisan we ge. Ngaranna salaki jeung pamajikan mah geus tadi geus janji ngaran deui komo urang mah statusna jadi amil sok minum. Heeh. Oh, ari sama diperet gitu. Di situ keluar. Oh, sok minum. Sok inum sok ayo. Oh. Aya ke nu boga imah heula atuh. Nya urang haus manten ah. Oh, mun sama meni ayo sok minum. Tah. Tamun minum kula launan geura. Dasar sama abang-abang bujang menit. Oh nya lulumpatan. Jadi itu mau uing teu buka kendaraan. Apaan juragan complong teh mobilna loba. Mobilna euker dikumbah huluna. Oh. Ya aku mobil dikumbah huluna wungkul. Complong. Complong dikumbah. Heeh. Hari mana pan buka mobil make mobil atuh ka dieu. Dah, mobil. BBM na naik ayeuna mah. Oh, jadi jadinya bensin. Heeh. Ah, minum lah. Alhamdulillah. Minum. Oh, nya beuki sarua wae. Kayak tadi daftar. Oh, cenah ceuk juragan complong. Tuh kebeneran ya. Aya di dieu anu formulirna kayak tinggal abah ke ka naib ka pangulu ka ditu meureunannya. Sarana ke panganten lalakina, panganten Gembul, panganten lalakina gembul. Non, Gembul. sanu gembul. Panganten lalakina gembul. Eta geuning juragan complong daekeun boga minantu gembul kitu. Meureunana eta. Panganten lalakina gembul. Oh, gembul teh meureunana buki dahar. Ngaranna amil budak. Ngaranna. Oh, panganten lalakina gembul. Oh, ngaranna gembul. Heeh. Urang catetkeun heula aran pangantenna gembul. Gembul. Heula. Kenyot sakali. Ah, bener ya mah amil ada burung. Gembulnya. Gembul. Gembul. Taki lain. Mana? Tak itu lain. Jauh deket-deket. Iya nu ngaringkuk naon ieu nu ngaringkuk? Eta teh nu ngaringkuk teh ora totong. Naon sih ieu? As hidang. Oh, asa nu ngaringkuk as gitu. Oh. Eta mun aki-aki ngaringkuk as we gitu manan. Nu aki-aki ngaringkuk mah keur molor ti hidang. Gembul ari panganten awewena saha nya? Emon. Anu bener sih teh emon aran laki atuh. Emon. Anakna. Emoh meureunnan sia teh. Emoh. Emoh aran Emoh. Ari emoh teh Emoh. emang yo ari nulis emoh mimitina naon heula? Ieu nulis emoh mah ieu mimitena teh Sia ya cangkul. Abatan budak SD wae. Emoh aran bapana Complong. oh complong. Eta can digantikan aran di baheula. Di bareto Heeh. Ganti sukan cangkir atuh. yang ada kos gitu main nama. Goreng di wae nya. Gua sih. Ngaran mina tuh gembul. Bonde lah. Aran mito acomblong. Bonde menang ngabubur hidung main nama. Ini orang halus aran teh. Pos urang amil lah, keren aran urang mah. Wah keren di mana amil naon sih? Urang? Amil alian lo. Mau nyali ando banget aku sudah jepit. Emoh comblong. Mana tuliskan tuh mana? Aran mana? Saksi wing mah. Aran mana sih? Hah? Olol. Olol. Mana olol mau ngedaftarkeun ananya? Heeh. Allah, bukan sia aran goreng-goreng teuing sih. Rasan amil buta huruf meunan. Ari sia aran goreng-goreng teuing sama bunuan goreng. Sia mana bujang? Bujang. Aran bujangna olol. Bunuan complong. Complong. Buka minantu gembul. Anak emoh
aduh ampun gitu nama dah rek kawin Hayang duit ente. oh nya ho mentak Ya hayang tuh buru ya. Duit bagus diuing ya geus aya yo. aya Cing. jangan daftar Oh nyaho daftar. lain ke tanggal sabaraha sia ke Tanggal kira lamun teu salamat tanggal 17 Minggu malam Ahad. minggu malam Ahad nah dari mana Heuh tanggal 17 Minggu malam Ahad. minggu malam Senin meureunnan Oh eta. minggu 17 minggu malam Ahad Aduh hidang Senin bener. Pancasila minggu malam Ahad Ya, pokoknya amil ada burung. burungan saja jangan minggu malam Senin tanggal 17 jam Ah, jam 10. jam 10 barang penting Ya sabodo teuing kita barek borang seuk penting seuk. oh nya kudu gemuk Borang. arek di kantor arek di mana Hah? arek di kantor arek di mana Tanya di kandang hayam nya di mana? di mana terus beli sapi can Tadi ngomong-ngomong amil kalah ngarumus ini kan. oh iya itu malah ngarumus ya ngarumus di hidangnya kira aku ngarumus enggak berarti tah mawa duit tak Salah. Sini po naon sih? nyen po duit di hidang aku set geuleuh aing men ponake kos kitu Hitung. yang hitung teh sama ninggalel kitu letahna Kenapa teh duit anyar mah? Ya. Nampan. Ucap teh emang menyan di hidang duit malen dikitukeun di hidang kita aku dipurulukeun Oh nama geus oh berarti geus manjer Heeh. tanggal sanu tanggal 17 Minggu. minggu malam Senin Heeh. anu aran panganten lalakina Gembul. awena emo bapana complong incuna tesi Oh. Nah, buyutna mangkok. sia juga mangkok Geus uing malilanya. oh nuhun Ayo. cing selamat di jalanna Ampurannya. salah dibalik ke hidang Ayo. Ampurannya. ayo Dah. dah assalamualaikum atuh ceteh Ayo. Assalamualaikum. waalaikumsalam Ulah poho. oh 17. oh 17 bulan minggu Minggu. minggu tanggal 17 17 minggu. minggu 17 ya ayo segera mangkat aduh Umi bahagia lah alhamdulillah boga milik eta sia geus datang deui warek naon sih Kabagian komisi moal uing. oh emang jual beli tanah sebelum minta komisi Oh, emang kan dia tuh pakai bensin gitu. enjah make bensin mah atuh kudu Iya. minta komisi atuh Budak komisi dah. Uing keur mayar ojek itu. oh sama minuman pisan Ojek nungguan. Uing teh mah duit sakakak acan. ampun teuing atuh jang da meureunnan abah boga milik kudu dibagi-bagi Heuh. ya Asya ngubek naon sih? ya heula an milihana lah duit nu rada hejoan saeutik bisi duit nu pahili teh hidung nah ieu teh geuningan teh aya Eta nojal kitu gini lah, eta. oh nya duit ti abah complong teh Keburu komisina. ah nya geus Syaulah ka deui sia Moal. ayo kita balik ke ditu Umi, alhamdulillah urang boga milik nih rek ngawinkeun bulan hareup meureunnan nya doh pamanjerna tinggal meureunnan Minggu. Hai ari sia abina-bina teuing sih alhamdulillah Umi urang boga milik rek ngawinkeun juragan complong jelema beunghar doh ting jiga nama yo